Teu malayar. Abdi teh sok nulungan ti dulur nepi ka tatangga. Tuh di ditu dihitung-hitung aya sekian ratus juta manu di luar teh geus aya sekian puluh tahun. Nah teu beja teu carita tong boga rasa rugi di mana geus niat nulung kanu butuh nalang kanu susah keun we da dosa-dosa manehanana keun bae kege digantian amal soleh manehanana ku Allah dikaurangkeun pan teu hese urang teh teu hese salat tapi salat manehanana dikaurangkeun ganjaranana lain ari ganjaran teh hayang nu teu hese tah bisa hayang apal ganjaran nu teu hese teh nyaeta batur mun boga hutang ka urang teu mayar wae ibadah manehanana ku Allah dikaurangkeun hese henteu urangna tah gitu. Nah jadi bodoh ngadak-ngadak tong ngadak-ngadak jadi bodoh Kang Eman kan bae nah da rezeki mah anger aya urang teh usaha eukeur gitu dahareun teu kurang duit urang di ditu di dieu dihitung-hitung ratusan juta malah aya nu nipu segala kan bae amal-amal manehanana doraka-doraka manehanana mun asup ka neraka enggak manehanana pan urang mah geus niat hade tadi negerek nulungan urang teh geus boga ganjaran malah ditamahan ku pangeran teh sakabeh amal soleh manehanana ngarekut salat beurang penting puasa sholawat Quran segala rupa manehanana ngaji ke ditu ka dieu ngan jeblug manehna teu mayar hutang ka urang tong keung ganjaranna teh geus dikaurangkeun Kang Iman enteng hese urang salat urang mah salat pan hararese geuningan tiba heula hayang tahajud henteu-henteu we kartos eces Kang Iman eces ece eces tah kitu tong dipikiran ke stres-stres aduh tuh duit di si anu kalah ka stres nah hari anu boga hutang na ka urang awakna montok dahar ngunah manehna teh sare tibra ai urang kalah ka begung naon sababna nya teh hese dahar hese sare naon mikiran duit nu aya di batur bari duit boga dahareun aya ya kasur alus lain gitu kuduna teh urang nu leuwih tenang tibatan batur kumaha tenangna urang mah ku Allah dirizkian niat geus urang teh hade ganjaran ku Allah geus disayagikeun amal soleh manehanana ku Allah terus dipindah-pindahkeun kana teu gudang ganjaran anu ku Allah Ta'ala geus disayagikeun dihijikeun ejeung ganjaran tina ladang amal urang jadi kete di akhirat teh nya urang teh ganjaran teh tina amal urang nya urang teh ganjaran teh tina amal jalma-jalma nu barokah ka hutang ka urang nu teu malayar teh anu kitu untung rugi untung mata kudu keuneh urang mah alhamdulillah kitu we atuh aya deui tulunganeun ku urang sok tulungan ku urang teh teu mayar deui keun bae nah da ku urang ge moal dibawa paeh moal beak rezeki mah moal bisi bajar beak ku pedah ku urang dipake nulung kanu butuh nalang kanu susah moal beak moal beak malah janji pangeran mah mun urang boga rizki ti pangeran teras ku urang dibalanjakeun dina jalan pangeran janji pangeran mah ieu ku Allah rek diganti kunu leuwih alus kunu kekal gitu kan kunu abadi engke di mana urang geus maot ku Allah rek dibere kaberkahan dina hirup ku Allah rek diganti ku rizki anu weutuh deui lamun ku urang teu diinpakeun ngeueum we siga cai beuki dieu beuki hejo naon sababna teu ngalir tapi mun ku urang dialirkeun najan segede buntut beurit alus we eta cai teh da ngalir tuluy kitu moy pan dina hadis geuning panghade-hadena cai teh anu ngalir nu ngeuyeum mah yeuh gitu kan beuki dieu beuki naon bau urang boga harta urang boga rizki tah radi alirkeun ku urang
kanu fakir, kanu miskin gitu, ka anak yatim, kanu butuh pertolongan urang tuh beh dieuna dulur, beh dituna dengen-dengen gitu. Sing inget harta urang teh beki di beki bau, beki hejo mun cai mah alirkeun, begitu dialirkeun lain beak, begitu dialirkeun teh apan ti ditu datang deui tuh. Jadi moal hejo-hejo, moal alus we tuluy, eta tah kaberkahan dina rezeki, eta kaberkahan dina hirup kan. Kahartos henteu? Kahartos. Oge urang sing hade sangka boa-boa anu ditipu ku batur anu mana manehanana ka urang teu mayar wae teh, boa-boa eta rezeki teh nyaeta rezeki anu sabenerna mah eta teh haram, eta teh picilakaeun lamun ditunda di urangan urang teu nyaho pangerannya. Ku pangeran teh sok we digerakkeun hate urang teh make jeung aya nulungan manehanana, tuluy dibikeun ka manehanana, ai manehanana teu mayar ka urang. Sabenerna mah ku pangeran teh dibalikeun ka urang teh meh urang boga ganjaran bari urang salamet tina gorengna eta harta gitu kan, bari urang menang limpahan ganjaran tina amal soleh maneha nana tehnya eces bisi asa alus harta nu numpuk gitu. Urang teh nyangka teh harta nu numpuk di urang teh alusan karuan. Aya anu begitu menang harta bruk-bruk gering, aya nu begitu menang harta malah cilaka. Ai ti heula nya memeh boga alfat ukur al-fatihah, al-fatihah wungkul kitu salamet we mulus rahayu berkah salamet. Nah ari geus boga mobil alfat tabrakan kabeh sabaronoyot pamajikan anakna paeh kabehanana geus boga naon alfat aiker al-fatihah mah mulus rahayu berkah salamet tuh nya mut dongeng pribados baheula waktos nuju aya keneh pangersana Aang Nuh di Cianjur rahmatullah alaih pan anjeunna mah karomahna teh dohir doana mustajab tidinya anjeunna teh gaduh pada melnu hidmah ka anjeunna santri hidmah duaan diantawisna teh hidmah we ngadamel madrasah anjeunna gitu ngahidmah ka anjeunna sateu acan wafat disaur ku anjeunna teh duanana nu saurang ditawisan ku anjeunna hayang naon maneh teh sok ayeuna rek didoakeun abdi mah itu ama hayang salamet dunia akhirat we hayang kaeng barokah ama kaeng gitu hayang menang kabagjaan di akhirat didoakeun ku pangersan Aang teh ya ainu saurang deui ai anjeun buka ka hayang teu hayang naon sok nya salila ieu ngahidmah di Aang di dieu cik hayang naon itu abdi mah hayang mobil itu mama abdi mah hayang mobil nyokot ka ditu ka dealer hayang mobil naon kaget atuh guru ditawaran mobil hari tak keneh di betul juk nyokot laras nya atuh ingking teh ka dealer tuh adat sadayana ge uninga ka Aang tuh sadayana oge dipiwarang ku Aang suratan ti Aang langsung milih manehanana sakumaha kasauran Aang ya mang tahun-tahun ngahidmah ka guru gitu lajeng hayang mobil pasian hari tak keneh atoh luar biasa bawa ka imah doh atoh luar biasa nah atuh teu kungsi lila cekur tabrakan mobil hancur manehna maot teh nya ieu mah tadi dah hayang menang hampura Allah hayang menang barokah ieu mah nya aneh menang barokah salamet teh we mah gitu kan najan teu boga mobil aya anu hayang boga mobil heueuh paeh ringsek
lain ukur mobilna jeung awak-awakna rajat. Pancek urang mah nu alus teh nu aya lain kan. Ternyata nu alus teh si horeng nu dibalanjakeun dina jalan Allah kan.